Ari usaha zaman ayeuna Kang nya ku hese-hese teuing ieu teh nya ulah sok ngarasula. Ari usaha mah hukumnya wajib sih deuleu ngan ari loba hasilnya mah eta gumantung anu di luhur atuh da Kang bayangkeun we ku Akang tahun ieu nu kaluar ti SMP hayang neruskeun ka SMA lanceukna nu panggedena kaluar ti SMA hayang neruskeun cenah ka perguruan luhur. Eta biayaeun wungku padahal morek jadi naon atunya can puguh pejabat geus pabalatak direktur geus rentul pagawe geus PTTF padahal mah geus we atuh sakola teh di kecuci mah ada presiden geus aya calon menteri geus pada ngantri ngan lamun jelema geus teu boga kahayang kitu geus pae sakalian sia cedin kitu-kitu teuing ulah atuh Kang. Tapi Kang kamari mah abdi teh nyobaan ngajualan belut lumayan nih hargana teh mahal ngan edas geus hese belutna ge aji mani ngalabelut ti kumaha teh nya diurak we diurak Kang atuh jabelet mani mah ngalabelut ti urak mah nya puguh tangel ari geus kudu kumaha tuh Kang ya mun ngalabelut nya anu hayang babari pan mani ngaplak-ngaplak galengan batur teh pidurakaeun teh deui batur nang numpang kumanehna tuh diruksak deui ya eta teh pagawean jore teh nu kitu teh hada banding ku hese atuh nyangan pausahaan Kang anu babari mah cece kapayang pangwo jeung galenganana gibrikeun we geura sagalengan meunang jigana 2 kilo mah biasa si Akang mah geus ngaco teh tah ngaco eta mah jigana bangunna kitu tapi aya dina ayeuna we anu gampang usaha ngajualan bungkreung tah kumaha tah bungkreung tah bungkreung ayeuna mahal hargana we sabaraha duit tah kira-kirana sakilo Kang ayeuna teh bungkreung teh sakilo teh hargana 500.000 din. Waduh 500.000 Kang nu bener ya teh Kang iraha aing sok tara bohong lain Kang ieu nu bener ye di balong abdi yo kalaresan ye seueur pisan ye bungkreung sok sanajan teh pelake datang sorangan kumaha nya isukanya aya nya pek kumaha kilo jual we geus aya pokona rek meulina mah sakilo 500.000 sakilo 500.000 sakilo 500.000 ngan bungkreungna anu kira-kira sakilo 3 tah ukuran paling leutik sakilo 2 tah anu hadi pisan mah jinnya anu hijina teh 2 kilo atuh pamohalan Kang aya bungkreung sakilo 2 omo hijina 2 kilo mah tah ieu pangnya mah hargana teh pedah badangna bari mustahil aya tapi aya didin kamari mah kajewek anu datang ngahajan nyangan hayam pelung anu kongkrongokna ti luk maksudna teh meureunnan nya jiga nu rek euleun kongkrongokna teh tapi ngahmat deui isain kongkrongokna tilu eluk kitu maksudnya